Sudah 2 hari ini kota Bandung diguyur hujan dari pagi sampai sore. Malamnya memang tidak ya. Tapi dikarenakan hujan jadi segala sesuatu aktivitas memang agak terhambat. Wargi sadaya. Wargi tangtosna dina siang ieu dinten ieu maksudnya kuring baris ayahan Cagarapan off air di kawasan Cimaung, Gamlok, Gunung Puntang, babad kabeh lah. Sampai ke Pangalengan mah jauh tuh itu. Jadi Gamlok mah memang hampir Gunung Puntang. Tapi cuaca hujan kieu ya. Tariris, tapi orang jangan patah semangat. Kita harus berjuang. Trot. Daripada hujan dia mah kurang mending kena ka Gamlok tah. Apan itu orang teh ka Gamlok, rek ngahibur wargi-wargi anu aya di Gamlok Puntang. Tah cocokna lamun hujan-hujan kieu. Cocokna teh ngopi, tapi ngopina tong salah, cokot kopina geura. Kopina kopi Puntang. Oh, tinggal. Sinar Puntang asli ieu buatan Bandung punya. Gunung Puntang terpercaya. Aya kopi nu tos jantena. Memang abdi mah pribadi sok konsumsi teh memang kopi Gunung Puntang ya. Karena memang nikmat kalintang luar biasa. Sareng urang teh hitung-hitung ngarojong ngamumule produk-produk sorangan. Ulah anu ngamumule teh produk batur we padahal di urang keneh gitu. Kan di Gunung Puntang di ekspor ka itu ka luar negeri. Oh, negeri. Ka luar negeri. Negeri. Ka Bandung deui gitu, di ka urang deui. Geus anu asli. Aya Gunung Puntang ya, kopi Gunung Puntang. Ngagaleum mah tinggal di ieu we naon teh di follow IG-na Sinar Puntang atanapi tiasa pesan ka abdi. Pokokna mah ngeunah pisan kita cobanya. Kopi ku kental. Wow. Langsung menjadi tiris oke lah pokoknya mah. Cik. Kopi ku nikmat. Wow. Cik. Bisa mual. Wes. Wow. Kopi menang menta. Nah gitu wargi. Tim Goreng baris ngainformasikan ngabewarakeun pami wargi-wargi anu senang ngopi, kaula muda, kaula naon teh? Kaula muda, kaula tua. kaula amis, iya eta mah kalua nya. Eta mah kalua. Pokona mah pami bade ngagaleh kopi tong hilap kopina kopi Sinar Puntang. Pokona ikutin terus kayak ketemu deui di lokasinya. Go. Hujanna full crot ieu mah. Tapi jangan sampai tersimpun dan jangan sampai terhalangi ya. Aktivitas harus tetap berjalan. Kalaresan ayeuna bade ngejemput heula seorang gitaris yang sudah fenomenal di dunia maupun di kamar ya. Bukan di akhirat. Karena si pemain gitaris ini seorang lelaki, nggak kayak si Mang Asep di belakang. Lelaki tulen, tulang lunak. Tulang lunaknya apa sih? Banci, dah tulang lunak. Tulang lunaknya anu hipu.
Tulang rangu. tulang rangu. Oke, ikutin terus pokoknya. Kita mau jemput dulu si Om Amir. Om Amir itu pernah main di Godok Sunda juga sebagai dadang budeg. No, nana. Ting tah jigana enak budeg geneh duka henteu tah. Pokoknya orang tanya-tanya we lah kayak lamun masih kena budeg urang cetot gitu. Baik make mic ieu. Capek, Mang? Capek Lokasi nanjaknya. lokasi nanjak warna tapi pemandangannya endah. Sahabat. Ini cuma gitar deui dari personil kita tapi bisanya awak nama Kopi mah ulah pohonnya, Bu. Meh, bolong tadi. Aduh, alhamdulillah wargi sadaya parantos dugi ka lokasi anu aya di Cempaka Mulya. Jalanan luar biasa, alhamdulillah enak mah hujan mah tos raat. Cuman itu masih kena ngerenekeun capek. Lempang teh ini kan. Wow. Tuh disuguhan langsung. Mangga sok ka dieu. Disuguhan opieun ya. Sok mangga wios. Nah, balik di luar sana. Alhamdulillah. Di itu datang jamu. Hah? 11 bungkus. Mana 11 teh? Oh jadi oh iya, siap. Atur nuhun. Saya teh nagih teh. Bodas sana hiji. bodas nu aya lah. Alah. Kopi wangun di bakal ya. Padahal itu Kopi mah Puntang. di mana-mana kopi mah alhamdulillah. Kopi Puntang mah tong hilap. Ka mana-mana gitu selalu disanak gitu. Kopi Puntang, Kopi Puntang. kapaleun itu. Tuh. Kopi Puntang. Ulah. Nah, ini kerupuk Puntang, guys. Nah, ini kerupuk Puntang. Nu kitu mah lain kerupuk Puntang di mana-mana ge kudu kemplang. Oh, kerupuk kemplang. Kemplang gitu mah di mana-mana ge. Kerupuk Puntang. Heeh. Ya, kerupuk kemplang itu sanes Puntang. Jiga kendang kemplang kempling kemplong. Pok Haji teler cenanya. Oke, Aya lagu kembali mohon. di Bapak Hajat oke seorang hoyong karang hawu. Mangga. Mohon. Aya ka ucil cenah ti Bapak Haji teler hoyong laguna mobil butut. Satu sama butut langsung dijadikan karena karang. Oh, syuk. Di Bapak Hajat langsung. Hari cinta bahagia akan pokok bulan saksian hari cinta bulan saksian baik di setan sumpah lagi sarboa pahlawan
Bisa dengan kubek pendek digigirin, mengapa nasi cepeng silih rangge, mulut angin daling tingkah terusnya, apa bisa cinta. Alhamdulillah wargi nembe menjalankan aktivitas manggung di kawasan Campaka Muga ya. Rengse beres dengan lancar. Alhamdulillah Bapak Hajat Kalibu Hajat. Non teh bahagia banget ya. Nah, sekarang mah waktunya kita makan dulu, makan mie ayam di daerah Cimaung. Ya, buat kalian yang mau nge-mie ayam dia ke Cimaung. Pokoknya alhamdulillah hatur nuhun kang wanu nonton sadayana. Hatur thank you. Pokoknya buat kalian semua sukses selalu, jangan lupa bahagia. Cerot.